Sore kapayunan. Jaman ngadeg kalau pakon Toba nuka masuk pajajaran Siliwangi kepenanggahan ayeuna di kundangan mau pasti asma warisan nyok ceruk kelura cacandran Siliwangi kerepanan kepahlawanan ciri bukti kapayun aeco nayaga ayah prajurit anu sajati miring belakan negeri teinggis ngorbankeun pati obat zaman ngadeg kalau pakuan nuka masuk pajajaran ibu nining anu bageun tempat kuning kadilang ayeuna di kondangan mau pasti asma warisan ibu kuano bagan nyocuk kalor cacandran Siliwangi ciri bukti berjuang Satya pabrik bintang kukus jadi lima iring abdi iring dejan pupus rek Satya ari tong kalawang saha sirah bubundera tong sien tongkeun mun ngabela bebenah
deket papadang sambil oyungan naon hatina Mene iraku wong he aja macam-macam karo wong duwe jagat cung wis cung ira menang bae wis meteng ning kono Menang. hah Menang. teu bisa Sunda coba dites mene cung irae naon bisa cung bentar No. ngomongnya naon nok nun anak kang ngaji topik kuning ngarep Endi Kang Haji laka oraan aslieun teu bisaeun Sunda budak eta mah da torek. ngomongnya teh naon Nah, tadi saya bilang yang itu cantik. cantik Iya. apa cantik Ya cantik ayu, sampean ku ayu. bahasa Sundanya Bahasa Sundana budak eta teh torek. torek Ayu siraku raye ayu. aku torek Iya. Coba ngomong ke Pak Ulis, Pak Ulis aku Ulis. torek. aku torek Iya, asli. sawir Pak katanya aku torek bener tak Pak Bener kan? Tuh, mulane nok bakal manggung ning Belawaku, kudu diajar Sunda. oh gitu Kamu ya teh selain torek, kamu teh rada budak. budak Iya. budak teh apa Nah, mulane jare Kang Haji Topikku ngomongnya mengkono nok. Bakang Beben. kol hajatane Bapak Rais, budak itu nok tuh canggih. Canggih, budak tuh canggih. torek Torek ayu. Ayu. Budak budak canggih. Coba ngomong karo Bapak Pak Ulis. Guru. aku canggih Pak Iya. Bapak Ulis bisa wer Bapak Ulis tuh bisa wer gemuyu Salah. wah aku torek Ayu. torek Korek. Coba lah korek. tor tor Korek. Aduh enak nih. Aduh. Bukan lu. Orang Belawa ari torek naon? bu Budak budak canggih. Dari sini. abdi torek Dari sini. cantik Ulam Allah menang di Bobodo. apa Ari ayu teh bahasa Sundana lain torek. Kopok. Paulis. Paulis Abdi teh kopok. Paulis iya teh kopok kopok wah teh anak namanya kopok wah kopok wah kopok wah kopok Nok Dian. Ari siraku sebenarnya waras beli sih Nok. waras Waras. Waruning Belaweruh. baru tahu Alamatnya sing pundi? sing Sherlock Senoknya sing pundi, alamatnya sing pundi. aku dari Pleret Tegalwangi. Iya. Pantesan kayak rotan. Wis Nok, sampeanku kian dodok bae, meteng ning kono meteng. gue dikit anaknya torek kayak apa Ayu. ayo kopok kasep torek ayo Ayu. Wis irae meteng ning kono wis.
Jagong. Jagong nok, jagong. Oke lah. Ya wis. Paulis, terima kasih. Torek ya. Abi torek. Abi kopok. Asik kan. Masya Allah. Masya Allah. Kaji topik anak masih anak, kaji topik ke anak. Hah? Bantan-bantan. Mawa penari teh edan nah naon sih? Naon man ulah suka ngedan batur. Lain Di anu. sini letaknya budaya itu indah. Nah. Beda bahasa, beda adat istiadat harus dijunjung tinggi biar dia tidak bisa berbahasa Sunda. Sebenarnya itu adalah tanggung jawab kita menyampaikan bagaimana pengertian sebenarnya. Boga lalaki. Si siapa nanyakeun atuh boga lalaki teh. Oh, bising bo. Aja lu mudang damai miminane teh heuh aing heula. Udah edan. Atuh sagala ge pimpinan dia Man. ya. Urang teh kabita joget tadi. Hayang joget. Hayang joget. Sok urang balikan deui. Ya, Man. balikan deui. Ya, kumaha? Mang Eman heula. Oke. Otong panderi. Aduh, Oi. kembang Tanjung, kembang Tanjung, sisi empang. Hayo, orang ngajunjung, seni kagungan. Kembang Tanjung deui. Sentimen. Yo mulai sentimen. Peda untuk dibere nganjuk TV. Awas. Kondangan. Ayo. Kembang Tanjung, kembang Tanjung dipirang. Oh, ulah sok edan dan tukang tendang maksudnya kumaha maneh hayang idegal teh Ayo, kumaha. arek joget dudu. Kumaha joget. Maksudnya hayangna kumaha? Ya, mangaan, Siga kuring paneyagan kudu bersatu. Jadi lamun maneh ngigal Nginggal teh ditung jeung kendang. dituturkeun ku Tuturkeun kendang. jeung kendang. Sok atuh. Sok. Kembang Tanjung, kembang Tanjung deting. Aduh, kembang Tanjung, Dan deting. Ai maneh tadi hayang ngigal dituturkeun ku kendang. Ai ieu naon? Aing nuturkeun nya nih. ira jogetna Hayangna kumaha? tarakolan. Aduh, kembang Tanjung, kembang Tanjung ditira. Duriat. Hayangna kumaha ewad hayangna? Hayangna kumaha? Tadi dituturkeun kendang salah, ditarakolan salah. Ya tonggar. Si Ayo joget di kendangan bareng-bareng. oh bareng cenah. Bareng. Aduh, kembang Tanjung, kembang Tanjung. Kebakaran. 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 Ewad ari mana rekamana? Hot laporan ke baka, hot laporan ke Pak Hendi, hot. Hehe, ulah ngisinkeun pimpinan ulah laporan ke Babindi ulah. Sih. Dewek minta saweran ka sangang ngeyek can pukuh wae geus kudu minta saweran. Astagfirullahaladzim.
Alhamdulillah. Kadek naik. Asik. Geus dibere saweran ku Ulis. Nyanyi Sabaraha? 50. Daek berbuat bertanggung jawab wani. Nya bertanggung jawab. Wani daek kamari urang manggung kan di Tangerang. Nya. Di Rajak. Bener. Apa lain? Apal. Anu nyawer 50.000. Panjal mana pingsan. Pingsan. Tuh hayang tuh. Mulus. Ini di Endongan. Kejadianana di Tangerang ieu. Bela wa. Nya bawa masalah. Les, urang mah pangmawakeun bae tah. Awak kubu ah. Kubu. Tempuhan wa kubu. Mah. Gus kajen ulah gede-gede nu beureum mah geus kajen. Demi. Lah. Gening 02. Oh. Wah kopok. Wah. Telaku. Hah? Telaku. Gening paku ngabobodo. Telaku. Apa sih bahasa Sundanya? Bener telaku. Telaku. Torek. Kanggo kita. Hah? Kanggo kita. Telaku. Kanggo kita. Palsu. Edan deui bae. Koplak. Hah? Koplak. Pari capena bae. Ayam Ibu Nining. Aduh, Ibu Nining. Oh, disiksa. Aduh. Tulungan. Mana indung budak kereuneuh bulanan. Aduh, Ibu Nining. Aduh. Nyana ulah isin yuk. Anak. Tuh menang duit. Kejak mulai yuk. Anak. Cina di tukang nama bapak raja mah edan. Terus kajen makaya. Asik berem. Pisah. Ti Bu Nining. Bu Nining. Aya Bu Nining. Aya CS. Ya. Ucapkan terima kasih Bu Nining gitu. Bu Nining matur nuhun. Moga-moga ka ageng rezekina. Ka jembar pagaweana kaloba. Rezekina. Atur nuhun ti Jakarta Pesumpi. Ya, matur nuhun. Matur nuhun Di Jakarta. Baheula mah man tata. Iya. Aing curiga bising 100 leungit deui. Lagi hatur nuhun. Atur nuhun Ibu. Ka Bu Nining. Bu Nining. Anu parantos. Maparin. Artos. Agengna 100.000 rupiah. Kontan. Saya Kawin tanahnya. Balik deui. Hatur nuhun. Ka Ibu Nining. Bu Nining. Anu parantos. Maparin artos. Agengna 100.000 rupiah. 100.000 Dibayar tunai. Kontan saya terima. Ogan orang kawin jeung sia. Teu hayang. Puntu jeung huntu adu. Mang Eman, erek irahan nyalungna. Gadeng. Anjakal mawa MC itu monyong bae. Dibere mah monyong tuh bisa seuri. Tuh. Hah? Tinggalan ke dia. Ya pentol korek. Pakai mic. Ya aing ngomong nang beungitan di. Hah? Aing jalan. Iya. Jalan. Astagfirullahaladzim. Jalan. Tah. Jalan. Ya. Wardani, jalan. Pengitan di jalan eta. Budak eta mah naong bae. Kamera. Kamera. Oh lagi di setting ya? Setting. Hah? Shooting. Ay si mah teu gaul ya.
Ada shooting manu dina calana eta shooting. Sleting. Sleting mata aja ibu-ibu keur masak teh, eta sleting. Kepiting. Kepiting mak itu tah, kepiting. Kiting. 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 Orang hiburan belahnya. Hah? Hiburan dina calung Tah. lalaguan tah. Sok. Engke deui nya. Engke deui heurina mangga. Aya pamundut lagu tinu hajat cenah. Naon tah? Eta rombongan biasa teh nya eta mungkin Cirebonan cenah. Oh bisa bisa. Laguna mertua meteng cenah. Bertua meteng. Teu bisa cenah Pak. Bisa bisa. Bisa engke. Hah? Engke. Oh ayaan. Aya. Haturan kasadayana wilujeng ya dina hiji laguna ngantosan khusus ka pangarsa Saibul Maqasid seniman seniwati mangga. Mung sada cenah ngantosan. Baik, ada satu atraksi dari Calung, monggo. Geus lah. Tong lepating heureuy lah. Tes. Sok urang sangakeun banyak. Judul lagu ngantosan. Cek. Basa kamari nu geulis dianti-anti nyanaon nu jadi margi bet waleh dah teu sumping dina lamunan teu waleh ngalangkang dina impian teu waleh datang na iraha nu geulis bakal sumpingna aduh abdi ngantosan cinta abdi ngan keranjeun diri abdi ke keranjeun tapi nah jungjunan geuning sang saya ceunining anu bageur ka abdi teu mirosea.
Pasa kamari nu gelis di anti-anti nyanaon nu jadi margi bet weleh dan tesuping dina lamunan teu weleh ngalangkang dina impian teu weleh datang na iraha nu gelis bakal sumpingna aduh abdi ngantosan cinta abdi ngan keur anjeun kanggo cenining diri abdi ge keur anjeun abdi naha junjunan geuning tang saya abdi teu mirose diri abdi ngan keur anjeun diri abdi ge keur anjeun tapi naha eta ka abdi teu mirose dina empang jungjunan kuring sorangan rek sasabat kuring nyananya balik kidul ngagenaku tingkah dineng si horeng mah katumbiri nutup liwi jika anu biasa atos pasini jika anu manena atos hiji rasa diri parantos pakai hati sapu jagat patepung geus ngahiji aduh mangga apa mana lajengkeun asa rada eungap Jot. Jot. Waduh lagunya tidak kusangka. Naon? Teh asa iya sih kurang sih ya. Kurang. Mikna ka mana hijina nya? Teh. Tadi mikna dindi sia. Ya lo keder bae budak teh. Mikna tadi di mana? Tuh. Oh, tuh. Adang deh, dang. Ada. Dalam. Duh. Amit aing awewena kalem daek gitu. Mang Ewon Lan ulah disiksa kumaha kitu memang. hiji ieu teh jalma jauh untung yeuh sakota mah dia Cirebon kari hiji. Kari hiji mata kukuring dilestarikan isu kadek dihijikeun jeung kuya. Ieu teh sami sareng sing kuring saangkatan almarhum Bapak Usep. Nah ieu nu namina Mang Ijot. Di kota mah disebut Mang Ijot, ai disebutnya Kembu. Mang Ijot atas nama masyarakat Belawa, atas nama Gita Pakuan, atas nama pimpinan. Naonnya grup naon? Si kita di Gita Pakuan grup naon? Nah, yang ngaranna torek cakep. Gita Bukuan. Pakuan. Hah? Pakuan. Pakuan mah jangan laki. Awewe mah Gita Bukuan. Tah. Gita Pakuan jang Apa nu hadit aya bu ibu?
Ari Lain ku bapak bae, aya ibu-ibu. Oh. Jadi Gita bukuan. Tah. Sieu lamun jang ibu mah Gita kecuali lamun aya bapana bae kakara Gita pakuan. Tah. Bener. budak nama Ari keur mah bener. Sehubungan aya ibu-ibu jadi Gita bukuan. Lamun carana aya bapak-bapak jeung ibu-ibu mun dipraktekeun uing pidato, praktekeun kuleungeun. Ari bapak-bapak kodena kumaha? Mun kuleungeun bapak-bapak. Heeh. Atuh geuning hituan mani mah dusun pisan. Ai bapak-bapak teh lain kod lain kitu kuduna kodena. Ari bapak-bapak mah ti luhur tah. Eta salah deui wae. Ijot, kapan ari bapak-bapak mah boga kewajiban nganapkahan kulawarga. Tiap tanggal hiji ti luhur ayana bapak mah. Anu dihandap? Nya heueuh. Mana salah paham wae maneh mah hirup teh. Yeuh, na seni teh urang boga kewajiban hiji ngalestarikeun. Anu kadua mere contoh kapan baheula menyebutkan seniman dan seniwati itu punya 3 pokok utama. Tugas utamana tilu. Mikna eueuh. Budakna mah cerdas. Ya gadeng curi. Kelanya mah, tenang mah. Mama. Ayang ai kanu geulis apal nyebutna mama Pak Hendi aing teu ngarti aing. Karunya tadi ngitungan BHP. Aduh. Kayaknya mah, tenang mah. Lain hitungan HP. Nah sih. Keur nyieun status. Wah si emot teu ngati ya. Itu teh ngitungan HP. HP na hiji-hijina. Aduh. Mana dahar naon sih, Duh? Bau dak isi. Bau dak iya dahar naon sih? Makan durian. Ah, Oke. Baik hadirin, sekalipun tampang boleh meragukan, tapi kemampuannya dia adalah duplikatnya Bung Haji Rhoma Irama. Tidak percaya? Kita buktikan. mau pesen apa? Sok lah. naon. Saya mau persen wede. Nih, Jawat. Heeh. Dalam berkarya, dalam berkesenian, jangan dulu melihat materi. Nya. Buatkan dulu dan ciptakan dulu karyamu pasti akan dihargai. Nya. Ya, jangan balik. What? What salah ngomong mirip sih. Lagu ieu anu si gambar-gambar apa rama-ramana. Rhoma Irama. Ah? Rhoma Irama. Oh si ieu mah tarusak beli kaset ye. Non bedana kaset yang langsung. Aya ngaranna. Nak kaset. Rama-ramana. Sok. Mama. Aya, mana masuk ngamangpaatkeun ayeuna naon teh. Geuleuh. Ya. Hayang ai ka dieu nyebut mama. Geuleuh ai. Boga bati 10 Pak. Paek. Pak Rais, Ibu Oni sedang merasakan suasana bahagia. Papais. Nah, iya Pak, ngomongnya teh bener ya. Pak Rais. Tunya. Hah? Beres sama. Nah, Nah, iya ngaranna cakep. Pak Rais. ah? Pak Rais. Parang ah? Parang manis. Rais. Oke. Oke, ulah punduk. Ayo laporan ka mama, Mandi edek boga mama geuleuh. Batur ge boga mama teh mandi teu kabina-bina teh. Pak Kuwu dia ge boga mama. Tengah lagu ya Rhoma Irama, saya perkenalkan. Enggak boleh sini. Kamu mau mik sendiri ya? di Jakarta mana ya? Oke, Jakarta. Ulah Ulah diri teh laporan ka mamah deui wae. Iya. Tah mamah tah. Eta mamah tah. Hadirin. Di zaman Ilah mana, ya? ilo aing disebut hadirin Pak Torojo. Nya. Emang aya dirin tah? Aya. Hadirin teh engke. Oh, Nya deui goblok aya hadirin engke. Aya hadirin teh engke. Aduh. Hor, amun hadirin mau aya nyamper. Ewan ulah ngisinkeun salam dunya ieu teh live streaming
Nyana nyebut hadirin kete disengserikan la ilaha illallah. Mikir cicing romana cicing ulah ganjenting siga. Hadirin yang berbahagia, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama kita Pakuan. Bahagia rasanya malam ini kami kehadiran seorang artis yang sudah terkenal di dunia dan akhirat. Nyapai atuh. Si ieu mah kudu dicontohan ya. Mana artis orang jadi WC-na ya. MC. Ah? Nyadu dina organ teh. MC. Ah? Mata cek nonton TV sekurang ya. Iya mak, nonton di HP buat itu tak. Tambal ban. Lain, si emak yang ayo HP cina mereka. Cek deh, buat, cek kenaun, kenapa HP? Gini nampak HP teh merek gitu. Sok ngamanfaatkeun mana mainan naon teh. Sok coba MC teh kumaha sok. Ada nomor, ada. Hadirin. Hah? Nya ada nomor. Hah? Cicing gas cicing. Pan. Roma cicing atuh. Lain, orang mah mematahan, bola kan dengan orang. Pan biasanya pan, tongangah. Nah, oke. Lain orang mah karunya, karunya orang mah. Ubah orang, ayo orang nyanyi. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum kami lanjutkan dengan pagelaran berikutnya, kami akan panggilkan seorang artis dari Jakarta. Inilah dia, Bung Haji Rama. Oke. Lain biasanya. Mang Ijot. Biasanya artis mah sok mah mobil sorangan. Oh, mau mobil sorangan. Sok ayeuna mobilna cokot di garasi. Ya. Mundur heula ke. Kayak kondisi mobilnya cokot di Sok, kandang. kadia mikna. Sok cicing. Buka pintuna. Oh, sok si mobil digeret. Bukakan pintuna biko kek ngarah lempeng Kak, ngarah. Iya, geus mobil lagi di garasi. Buka pintu. Mobil dengenan. Pintu. Apan baheula mah keur can modern teh pintu teh lobana teh ku ieu ku awi digeserkeun mararat. Ari apan pan mau ditutupkeun teh gablek can ayeuna mah pintu. Lain ari pintu mobil man nu kira-kira mobil benghari ya. Buka. Sok nurutan. Tutup. Geus mal balik teu kudu naik mobil, geus langsung gayana bae gayana. Manfaatkan wae si eta mah ampun. Astagfirullahaladzim. Kau lain ku peres. Sok ah. Oke, mikrofonnya. Hadirin, inilah salah satu artis dari Kota Madia Cirebon
akan membawakan sebuah. Keke baturan mana dia? Iya sih ya rek nembang tarek kakek wae atuh. Papi baturan papi. Dah. Daim. Ah, daim. Darkam, bilang tuh. Hah? Gandeng. Oke, Muin. Musik. Non. Sekian. Heh. Ai suka da aing milu intro, milu sagala naring geus sekian. Soa. Si ieu mah teu ngadengkeun kana musik. Ngadekeun musik pan aing teh milu kiri, milu sorong kanan, milu karong abdi giliran nembang kalah sekian. Apa tadi teh? Net. Nembang banget Oh, ente masuk. na nembang. Manehna membatahan. Ya, masuk. Ambil urang ngarti. Sok balik deui. Musik. Ah. Masuk. Mamah deh, sok. Baru ngomong. Disiksa sok aing. Lagi ngomongnya naon? Aing ge sore teh kesel. Mending banget kasep kaos kitu teh. Mamah deh. Sok. Aduh, untung. Mana dah halus sih? Aduh, Gening pahit sih. Mana dah Ijab. halus? Maksud teh lamun teh masuk teh lain masuk ka ditu ka kamar lain. Masuknya lagu. Lancinya dah halus sih pahit gitu. jangan makan dokter. Mana dah halus kesembok kan sih? Langsung. Oh, ada nembang. Yuk, musik. Kela. Oh. Di awal. Ngomong. Ya, masuk. Hah? Nembang nyanyi bae ulah keprok. Oh, orang cicing baik. Kelas monyet megang bae. Lain bisa teh bapak-bapaknya nyontokan orang. Ya orang kan nurutan. Sok nembang. Orang mah cicing baiknya. Cicing bae. Sok, Pan. Oke, Pan. Berakit-akit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Astagfirullahaladzim. Jot, dipaehan ayeuna ka jeung Jot. Gandeng keninden waduh bere. Can Anggeus eta, Can Anggeus koperna Bung Haji Roma Irama Can Anggeus. Lain urang mah ngabelan 50 na soalna. Ai mah karek apal artis anu nyawer eureun. Heuh mari kabinat teuing atuh heut laporan ka mama. Hapunten ayo sok mangga saha deui. Balik deui Mas Irfan.
turun dulu ya. Enggak. Oh, lalaunan. Gus mabungin peot pas aing. Tuh kan udah meun. Minum. Tenang pokoknya. Kalau udah minum tenang. Sekali deui. Pokoknya lega. Rakit-rakit ke hulu berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian senang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya keras. Pahit-pahit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Berjuang, berjuang ala gening tos. Nang sih. Berjuang. Berjuang. Lain gitu. Ala urang mah geus kolot teu kuat. Geus kolot. Modar ge kajan. Berjuang Berjuang. kuat tenaga. Geus kolot. Teu kuat. Langsung ah. Rintangan. Rintangan. Manehna jawab rintangan gitu. Muin. Musik. Jawab ya. Rintangan, Rintangan. ring sikil, Rintangan. ring weteng, Rintangan. ring sikil, Rintangan. ring weteng. Plak. Kenapa sih? Rintangan, ring sikil, ring weteng. Oh, apa aya tangan aya sikil? Wah, sih mah teu gaul ya. Rintangan. Rintangan, Rintangan. ring sikil, Rintangan. ring weteng. Teh modar sih ya. Aing tuh la ilaha illallah. Ganti-ganti ah, Sabar aing. ganti ah. Bayu ulah nurutan yuk. Ya, kami Rintangan. gandeng ah. Mama, ganti. Aduh, Mama. Lagu yang ganti santai. Hah? Santai. Oh, gitu ya. Oke. Ban santai ban. Santai. Santai. Tong di bawangan. Dua. Ulah digulaan cenah. Pesan 2. Ya. Sebelah kanannya nah. Musik. Apa yang jualan seblak? Santai. Santai. Urang sih kumaha urangna. Urangna kumaha supaya kompak. Kayak. Kek. Duaan. Tah kitu. Mane nu senggakna. Ya musik. Urang santai, mun urang santai. Oh. Oteh. Lah ieu nu tolet. Pengen netongan, betok netongan. Oke. Yuk, ya. Santai.
Santai. Santai. Santai. Naon? Ari si aing kebuhulan tanah. Kebuhulan tanah di inuman. Oh, sugandeng nanti Santai. Di ya, inuman. orang mah Gantian. karunya. Man, gantian man. Oke deh kalau begitu. Oh, orang nu senggakna eunanya. Sakal. Oke. Sok ah. Santai. Heeh. Santai. Heeh. Santai. Heeh. Santai. Terus Tadi maneh naon? batur eta mah Lain Iya dari rek ira. urang mah kumakar mana rek santai rek sare. Da urang heueuh atuh. Urang kudu kumaha? Manya kabaturan. Sia mah tengah tieu. Santai. Heeh. Tengah ati sia mah Pak. Santai. Ya. Nu santai teu beugeuh aing sampai aduh. Ya. Santai boleh santai, acara kan masih banyak. Nya, Intinya hiburan jalan, nya. seni budaya dipertahankan, kekompakan di antara kita terus terbina. Nya. Ulah suntuy santai heueuh. Tadi ya Pak mundut lagu tinu hajat. Tinu hajat. Mananya tadi teh? Oh iya. Tadi Yo. Tuh bacakeun. di suratna Tinu hajat. di Parais medit-medit teuy. Surat sagede kieu. Bacakeun. Bisa teu macana. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijot oge Mang Eman anu aya di luhur panggung rupina etang-etang ieu teh pakaulang ti urang Jakarta utamina ti Citayam ti Tanten ini. Dina lagunya maripi kasanggakeun ka Bapakku oge ka Pak Hendi, ka kantun oge ka para RT RW oge sadayana masyarakat desa Belawa anu sami-sami ngadangukeun ieu acara. Mudah-mudahan ieu acara sing nganyugemakeun oge mangkanya kakeun wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun dina lagu maripi. Mana ngeunah teuing sih? Hah? Mana ngeunah teuing? Nya atuh. Aya. Tanpa tutugan La ilaha illallah aya deui geus nembang kudu we deui. Sakedap Tante Neneng ieu aya pepeletekan hayo keun sok karepih heula. Oke, sakedap. Tante Nining, sakedap. Gunung tanpa tutugan, gunung galunggung kapungkur, gunung Sumedang katunjang, Talaga Sokawayana rangentik di tengah leuweung, ulah kundung ku disunggun tereang sumuryang,
tarima sok kawayang rangetik di tengah leuweung. Engklak-engklakan mari pilucu pisan barudak urang ngaliung di buruan. Engklak-engklakan mari pilucu pisan barudak urang ngaliung di buruan. Burudul minati kidul gotongan para bodaku sora kendang mani mangprak engklak-engklakan mari pilucu pisan barudak urang ngariung di buruan. Burudul menanti kaler gotongan para bopeng sora kendang oleh rawat engklak-engklakan mari pilucu pisan barudak urang ngariung di buruan. Burudul menanti wetan gotongan para botet tepak kendang mana gamam bela rawat roe-roe. Engklak-engklakan mari pilucu pisan barudak urang ngaliung di buruan. Berebet menak di kaler Kanggo urang Citayam siahapunten nu mawi kasetna rada kusut ieu teh. Ai Suwantana mah masih ngontrangun kasetna rada kusut gitu. Rada kusut. Mang Usna aya keneh lagu ieu punten ti Bapak Rais ti Tante Nining ti Citayam. Mangga urang hadirkeun lah. Mang Nono mangga Mang Nono, mangga Mang Nono. Ieu Mang Nono kade ieu zaman komunikasi, ieu zaman modern nyarepeng HP dipayun kade salah sambung. Bakatku jongjon ningali sim kuring di panggung ngetik nu kuduna ka indung budak datangna ka indung batur. Eta salah sambung ya dina. Sok mangga Mang Dono urang lagu Sok teh. lah. Asa jauh nasangkaan asa henteu percaya bisa aya rasa cinta asal nama terpercaya salah sambung mimitina lila-lila bet karasa bisa aya rasa cinta ka manehna paingan atuh paingan jodoh diatur pangeran datang teu kanyahoan kudu
paingan atuh paingan jodoh diatur pangeran datangna tekanya oan tekudu di teangan paingan atuh paingan jodoh diatur pangeran datangna tekanya oan tekudu di teangan Gusti Robul Ijati sadaya api tumampi jodoh pati anu katampi bagja cilaka kagungan Gusti oh segitu atur. Para wargi kaundang rupine pagelaran calung kanggo samatri surang cegatkeun. Urang nyomponan panuhun lagu dina acara Mana Suka Lagu-lagu.